Burang puting kusebab eta hiji raja nurut ka ulama ibadah teu liren-liren anu akhirna ieu si raja dugi kalabah emutanana hayang jadi wali temut kana dahar temut kana ngaleueut jadi eta raja teh siang wengi manehanana hayang jadi wali teu liren-liren ngan kumaha carana ieu hayang jadi wali terpaksa raja ngumpulkeun sakabeh menteri barang sadayana menteri parantos kumpul ceuk raja he sakabeh menteri Bapa boga kahayang kudu diterangkeun ku anjeun saha nu nyaho terangkeun kahayang Bapa lain hayang ngarebut nagara batu lain hayang dunya baranahan anu seueur lain hayang kagungan bojo anu seueur ieu Bapa hayang jadi wali jadi nyuhunkeun katerangan ti sadayana Bapa hayang jadi wali sakabeh menteri angkat tangan Pak Gusti jauh di tanah ka langit terang kumaha carana hayang jadi wali Gusti beda kahayang sareng nu sanes Allah ceuk raja piraku eueuh nu nyaho terangkeun we ulah isin-isin ngaceung ieu kula tetep hayang jadi wali pala saderek menteri sadayana tetep teu bisa nerangkeun raja keukeuh hayang diterangkeun pitulung ti Allah anu maha kawasa Allah ngutus hiji malaikat supaya ngarupa manusia dandanan menteri telah musumping eta malaikat ngarupa manusia dandanan menteri lebet kana ruangan anu sakitu ramen assalamualaikum waalaikumsalam ning aya keneh menteri cenah anu tingalun teu muhun Bapak dinas keneh dinas teu nyaho malaikat tos terang maneh kana kahayang kaula lah can Gusti ieu sadaya menteri eueuh nu bisa nerangkeun tinggal anjeun kumaha coba ieu kula hayang jadi wali kudu kumaha carana saur eta menteri Gusti abot hayang jadi wali abdi lain magahan ngojai kameri lain magahan naik ka monyet lamun bener Gusti hayang jadi wali pangkat kawalian teh mahal lamun dibeli kudu dibeli ku ladang nagara lamun Gusti tega ngajual nagara kakarak bisa kalaksanakeun pangkat kawalian Masya Allah menteri di mana nu sok ngajual pangkat kawalian aya papai we kalulung insyaallah aya ngajual pangkat kawalian sakitu ti abdi Gusti bubar kumpulan Pak eta raja barang penak katerangan ti hiji menteri pangkat kawalian kudu dibeli ku ladang nagara kulantaran keukeuh eta si raja hayang jadi wali tega ngajual nagara Pak dipasrahkeun negara manehna nyanak artos sanaos sakedik ladang nagara rahayatna kabeh kajual nagarana kabeh kajual pamajikanana anak kabeh kajual
Raja lumpang mamawa duit ladang nagara nete banurusit mapai-mapai pancaniti terus kaleuweung. Sebab katerangan ti hiji menteri anu ngajual pangkat kawalian teh ayana di leuweung. Pakaian maninges rajit durang puting lumpang we si raja teh kaleuweung sambil lumpang nyiar be maca sholawat. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil agyan wa mitani babil yasar sayyidina Muhammadul Mukhtar wa alihil afham wa ashabihil ayat adadani amilahi wa ibtoni. Datang ka leuweung geus teu kasorang ku manusia telah mijol be aki-aki dongkap si horeng malaikat nu tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aki asa ku Banjar Karang Panglayungan anyar pinangih dodoh teuing ti mana kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan. Ti palih ditu cenah aki. Aya naon ujang kakarayapan kaleuweung. Aki kuring teh hayang jadi wali. Cenah aya nu sok ngajual pangkat kawalian teh di leuweung. Di palih mana aki? Cenah kudu dibeli ku ladang nagara, ieu kuring mawa duit ladang nagara ki. Alhamdulillah cek aki. Teu nyaho malaikat nu tadi teh. Ya. Lamun bener anjeun hayang jadi wali, aki oge boga ka pangkat kawalian. Ngan kudu dibeli ku ladang nagara. Aya 4 rupa jang. Cek raja aki nyerenkeun ieu artosna. Mana pangkat kawalian geus serenkeun ka abdi. Alhamdulillah ditarima artosna ku eta aki. Nembe pala sadere. Lamun bener anjeun hayang jadi wali aya 4 rupa. Kahiji ulah sok wani mukakeun rahasia batur. Kadua ulah nampik rejeki. Katilu ulah sok hees keur tuluh. Kaopat ulah wani-wani daharan keur lapar. Eta si raja bingung dulur ai parangsa pangkat kawalian teu beureum apa hideung. Aya 4 rupa hese makena dulur. Nomor ke-1 jangan berani mengemukakan rahasia orang. Keduanya jangan nampik rejeki. Ketiganya jangan tidur sedengan tutup. Keempatnya jangan suka makan kalau perut sedang lapar bingung. Ulah hees bertuluh kudu kumaha hees na cek raja. Aki ieu pangkat kawalian sumuhun ya. Lamun hayang laksanakeun patuh maneh kana eta palaturan. Sakitu we. Waduh, cek raja meuni beak ka nagara-nagara ieu hayang jadi wali. Mangkaning hese makena kahiji ulah mukakeun rahasia batur, mangkaning pagawean aing. Kaduana ulah nampik rejeki leuheung eta mah lamun aya nu merena mah. Ieu ulah hees keur tuluh katiluna kudu kumaha heesna. Kaopat ulah daharan keur lapar. Ki nyuhunkeun doana we. Tah si raja teh nangis we bari ngapalkeun Pak. Nomor kahiji ulah ngamukakeun rahasia batur. Kaduana ulah nampik rejeki, katiluna ulah hees keur tuluh, kaopatna ulah daharan keur lapar. Aprak-aprakan ieu si raja asup ka nagara batur.
barang asup ka kampung ka negara batur dikepung ku rahayat didinya Pak, dianggap orang gila. Waduh, cek raja berabe ya, nek kira aja diwali aing disebut orang gila deh. Bingung si raja aing meuli manggeus kalah ka disebut jelema gelo. Dipariksa ku pangurus kampung Pak, mun cara ayeuna mah ku Bapak RW atawa Pak Lurah, saha ngaran maneh? Ieu raja bingung ngajawab sadaek-daek raja. Jalis ngaran abdi cenah Pak. Los teuing cek raja ngaran ieu saha we keur kieu meuleut. Oh ngaran maneh Jalis sumuhun. Di mana asal? Beak dilelang cenah Pak. Waduh, jelema gila ieu. Anak pamajikan maneh di mana? Numuhun cenah sami kalelang kajual cenah ka ditu Pak. Wah, jelema edan dikerem Jalis Pak, ditahan. Cek Jalis aing kira haji diwali kalah ka ditahan ye. Sapuputing maca sholawat eta Jalis teu tinggal ti salat. Cek nu piket nih si Jalis jelema bener laporan ke atasan Pak, Jalis jelema bener karunya kaluarkeun we atuh cenah barudak ai jelema bener. Jalis pulang hampura bapaknya, wayahna ieu bantuan we gawe di kantor geus aya anterkeun suratnya Jalis. Mangga Pak. Eta Jalis bubuhan aya di kantor seueur pulpen jeung kertas. Poho Jalis surat coret nulis Pak, bubuhan raja atuh nulisna ge hebat. Ieu juru tulis molongo, bingung. Si Jalis jelema pinter bahasana ge palain hiji bahasa. Laporan ka atasanana Pak, Jalis lain jelema bodoh, jelema pinter. Barang diparios leres kala kadere. Jalis Bapak hampura dunya herat horeng maneh lain jelema bodoh, jelema pinter. Ayeuna mah daek teu daek maneh rek dipaksa wayahna jadi juru tulis di desa ieu nya Jalis. Waduh, cek Jalis aing kira haji diwali ieu jadi juru tulis. Teuing ulah nampi rezeki cek Jalis ya. Mangga we raja jadi juru tulis desa. Alhamdulillah repeh rapi kampung bisa ngabangun ku ayana Jalis di eta desa. Sabulan kaduana kataun kaduana kanyahoan ku tingkat kacamatan mun cara ayeuna. Ieu lurah boga juru tulis di mana hebat amat ya. Siap rombongan kacamatan datang ka rombongan desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Pak? Maneh boga juru tulis di mana ya? Alah kenging mendak cenah Pak Jalis. Mana Jalis? Parios. Jalis. Percaya Bapak maneh jelema pinter. Ngan teu cocok lamun maneh giri gawe di desa, wayahna pindah kudu ka kacamatan ayeuna. Dibikeun teu dibikeun rah nek dibawa ieu Jalis. Waduh, cek Jalis aing kira jadi wali. Wah, aing jadi raja deui itu lagi. Jadi Jalis nyalih di kacamatan manehana sabulan 2 bulan tanyahoan ku urang kabupaten. Barang datang Jalis ku rombongan kabupaten disuhunkeun ka Bapak Camat pasihkeun ku Pak Camat. Jalis di kabupaten maneh gawe. Waduh, jadi raja deui geura aing ieu. Ini kira haja di wali ieu. Aing meuli geus. Kumaha ieu urusan ati-ati ieu. Barang aya di kabupaten kanyahoan ku ti kementerian Pak, dibedol ka kementerian Jalis. Wah, aing jadi raja deui. Anu akhirnya Jalis jadi wakil raja. Eta raja ku sono-sonona ka Jalis para lesot Pak. Papisahna jeung Jalis terek sare we. Barang dina hiji poe
ieu raja gaduh tempat paniisan di leuweung. Jadi ulah urang niis ka leuweung yuk babak gaduh tempat bungalow di leuweung. Mangga Pak, duaan we jeung raja. Barang dongkap kana tempat paniisan, begitu sampai di tempat paniisan Pak, raja maksudnya akan mengambil keris kabuyutanana ye dina cangkengna awisan ti eangna. Barang dirampak tuh aya ketinggalan di kamar tempat tidurnya. Waduh, nangis itu si Raja Jalil. Baru saya terpisah dengan keris kabuyutan saya Jalil. Biasana lumpang salengkah dua lengkah tara lesot, tapi ayeuna lesot. Ieu keris kaula tinggalun dina hanapeun kasur. Jalil, sanajan maneh capek keneh wayahna cokot keris kabuyutan kaula ngantos di dieu. Pala saderek Jalil kesang masih keneh luut leet. Manehanana mulih deui nyana keris kabuyutan raja. Raja ngantos. Barang dongkap ka karaton raja ka istana Pak. Cek Jalil ieu kamar sare raja teh teu salah. Barang belum dibuka eta panto Jalil kaget. Pamajikan raja keur ngajina jeung patih. Waduh. Mangkaning keris kabuyutan hanapeun kasur, mangkaning kasurna dipararake. Nah, cek Jalil ieu pamajikan raja goreng akhlakna. Lantaran diperintah oleh raja mengambil keris itu, terpaksa Jalil terus diambil Pak. Terus keluar Jalil. Bagaimana istrinya raja itu Pak, sampai jatuh dari tempat tidur ke bawah, nangis terus-terusan. Sialan, aduh, kapangih aing si Jalil berlaku itu bener. Tiba baheula aing ngalakukeun teu bener kakara kanyahoan. Sanajan teu kanyahoan ku salaki aing kanyahoan ku si Jalil sarua jeung kanyahoan ku menjadi salaki. Sebab si Jalil moal teu bebeja ka salaki. Ya Allah, moal teu bebeja ka raja ieu si Jalil. Pasti aing dipaehan ku salakinya tanah ku raja. Eta bojona raja teh nangis. Teliren-liren kumaha akalna aing supaya salamet. Pamajikan raja keluar pikiran ngaluarkeun reka pedaya, reka akal pedaya pinter. Daripada aing dipaehan kudu jadi salaki supaya si Jalil dipaehan ku salaki aing. Pamajikan raja siap naik kuda. Kabur make jalan sejen ka leuweung Pak. Jalil mapah lumpang pamajikan raja manaek ku anu datang ka raja pangheulana bojona raja. Kang basana tulung kadenge suara awewe isi raja tebing aya suara awewe saha. Barang jol teh istrina sorangan Pak. Bari ngaragragkeun maneh Pak abdi tulungan saha nu rek nulungan lain salaki. Ceuk raja aya naon kitu? Aduh Kang abdi mah senang dunya akhirat. Ai akang mah marentah saha nyokot keris kabuyutan. Oh, ceuk raja akang marentah Jalil. Ai kitu kunaon? Aduh, belegug eta budak. Ai omongna marek nyokot keris kabuyutan Kang. Ai barang geus dibuka mah panto Gusti, damalum abdi istri teh kumaha bagerak. Wani si Jalil ngarusak kana kahormatan abdi Kang. Teu senang dunya akhirat. Di mana datang si Jalil ulah ditanya deui jelas bae-bae. Pala dirim si raja turim pamuntun.
ilmu nasakabeh yang duparum ciguliwat kengan serak cimane tanyakan beraja mustita gimana betara karang ilmu banyu pancasol betara sang-sang sapu angin sapu inyuk sapu pare terus dikumpulkan jalis pegat sebohong sebuai ngawinyak senepi kawani ngarusak kehormatan pamajikan aing jera tobat sia ka Allah bisi loba dosa kang ulah ditanya di jelas selami datang eta jalis mamawa keris PSP Land Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihi afar wa ashabihil ahyar agadani amilahi wa ifdoli. Assalamualaikum tenemalan raja jalis tina hate bingung ya pamajikan raja geus aya di dieu pinter amat bieu keneh madina raja pamajikan raja geus noelan bae kang jelas bae jalis tos naon anjeun nyana keris kabuyutan Pak jera tobat sia ka Allah besi loba dosa dipaehan supaya kumaha urusanana cek jalis aing kira haja di wali ya kalah kana kipaehan ku raja memeh nyokot keris naon heula sia muka pantona Pak geus muka pantona naon nyana keris kabuyutan geus nyana keris naon sia keluar Pak ulah ngomong setan aing lain meja batur lain fitnah pamajikan aing sorangan datang sia wani ngarusak pamajikan aing kunyuk nek ngakumoa ya Allah ya Rabbi cek jalis nek kira haja di wali aing pinter pamajikan raja tangkurakna nu kikituan nyelahkeun ka dewekna hate waduh bo cek jalis mangkading teu meunang ngamukakeun rahasia batu dah di dieu pala saderek tahan uji boga kahayang teh cek jalis Gusti sadaya-daya bade percanten ka bojo Gusti mangga tapi ngaran-ngaran abdi berbuat kitu sumpah suka keneh pae abdi teu ngarasa tapi lamun Gusti keukeuh rek maehan ka abdi mangga sebab abdi tinimang mukakeun rahasia bojo Gusti suka keneh pae teu meunang mukakeun rahasia batur sebab kumaha mun baya ka anak-anak dijual bingung raja neng geuning si jalis teu ngaku alah kang nu maling mah eueuh nu ngaku mentak pinuh pangbuya memangna si eta mah pinter ngomong cek jalis Gusti bilih teu percanten masin kuring menta mulih ka kota supaya kuring dihukuman kumaha hukum bener neng hayu urang mulih deui alah kang ulah make sidang-sidang paehan bae kapak kamulih deui Bapak pamajikan raja manggeus noelan bae kang ulah make dihukuman paehan geli teu meunang bertindak sawenang-wenang kapaksa jalis sidang Pak pilih ku masyarakat anu nongton sebab aya beja jalis nek dihukum mati pertama nu diparos bojona raja kudu ngahukuman Gusti bener dikitukeun ku ngaran si jalis bener moal kaulah ngaku lamun ulah teu ngarasana bener awewe geus ngaku jalis rek ngaku moal maneh moal cek jalis ngaran-ngaran berbuat itu tetep kula moal ngaku tapi lamun bener nek maehan kaula mangga sebab kula suka keneh pae ini mang mukakeun rahasia pamajikan Gusti kula moal tidak boleh mengamukakeun rahasia orang nu ngahukuman
lamun jadi bingung awewe ngaku lalaki mah henteu kudu aya saksi. Cek nu hukuman raja minta saksi 3 sebab awewe ngaku lalaki henteu. Waduh cek raja eueuh 3 mah 2 ge eueuh hiji ge eueuh lah teu sanggupna hukuman si Jalis. Teu sah dibunuhna. Lamun bener si Jalis nek dibunuh, bojo Gusti ge kudu dibunuh, dua-duana bunuh. Waduh, cek raja mah kan butuh keneh geus. Alhamdulillah Jalis jadi salamet deui. Pamajikan raja salamet, ngan pamajikan raja teu ngeunah urang teuting ceurik bae. Sebab pikiran pamajikan raja mau tidak mau ya si Jalis iraha bae ge moal teu nyarita padahal si Jalis moal. Pala saderek bojona teh ngomel bae siang malam nangis malu itu istri raja. Pikirannya belum merasa senang si Jalis masih ada di dunia ini. Karena si Jalis masih hidup, kalau sudah mati baru puas. Berhubung raja Pak kena pengaruh istrinya, terpaksa Jalis mau tidak mau akan dibunuh oleh raja. Cuman caranya membunuh raja itu rapi. Seluruh masyarakat sudah merapikan rahayat yang korban dibunuh oleh raja. Masyarakat tidak tahu menahu. Rahasia raja itu tidak bisa diketahui oleh masyarakatnya. Bagaimana akhirnya? Raja ngabogaan gedung di hiji kota. Anu ngesianana logojo kabeh tukang pencit. Pangdamelkeun Jalis serat Pak. Teken ku raja make kode titik turun. Anu akhirna kumaha ieu surat dipasrahkeun ka Jalis. Jalis ieu surat anturkeun ka gedung di tengah kota, gedung nomor saanu. Mangga cenah Pak. Jalis mah teu curiga naon-naon. Ceuk raja Jalis sampura kula dunya akhirat, ai raja mah nyaah sayang ka Jalis teh. Lantaran pangaruh pamajikanana Pak. Jadi Jalis memawa surat manehanana reka kota nganturkeun surat. Barang geus deukeut ka kota, Jalis motong jalan ka lembur ka kampung. Kabeneran di kampung eta keur sedekah maulud. Motong ayam, motong kambing. Masyarakat di situ begitu melihat Jalis keluar semua Pak. Nyegat Jalis Pak, saya potong ayam, potong kerbau. Masakan sudah pada beres, minta supaya dimakan ngariung berjamaah Pak. Dinas ya, dinas. Cik Jalis saya dinas. Tetap masyarakat Pak. Jalan ditemui ke masyarakat. Tetap Jalis kudu makan dulu di situ Pak. Harus makan dulu berjamaah. Jalis ingat. Kahiji ulah mukakeun rahasia batur, kadua ulah nempik rejeki ai Jalis rejeki. Waduh, ngariung heula aing kira haja di wali kalah ka ngariung. Kapaksa Jalis ngariung tokoh-tokoh masyarakat nanya, Pak bade angkat ka mana? Tadinya cenah ka kota bade jajak ieu surat. Sumuhun udah dekat ini katanya Pak. Paling juga bangsa 20 menit Pak. Makan-makan aja Pak di sini katanya biar kenyang, biar enak. Insya Allah. Penyaho didinya ayah hiji penjahat di ngariung. Tukang tipu di ngongora.
pikiran penjahat ieu raja cara marentah jalis biasana oge sebab anak buahna masih loba naon sababna ayeuna marentah jalis mawa ieu surat cek pendapat si penjahat moal salah nek diokot duit puluhan juta moal salah ieu cek penjahat ku aing nek diarahan surat supaya aing mawa duit yang dibawa kabur jalis nu dihukum ku raja di dieu lauk manuk kakanun aing eta penjahat enak bener Pak pikiranna menang lowongan malum penjahat datang ka payun jalis ceurik cek jalis kunaon mang ceurik sedih basana abdi jadi rakyat Gusti sekian puluh tahun ku hayang diparentah ku Gusti ala kadar surat makruh kana abdi nu ngajajakeun bapa maraos-raos we tuang leueut antos di dieu menang perintah si raja harus saya yang masuk ke gedung itu alah Pak saya abdi baik cek babasaan payah di abdi senang payah nawe kasihan akhirnya jalis bener Bapak mau diperintah saya mau Pak ya suratnya jangan lama-lama ya Mang iya luar nak doa tabur terus Pak si penjahat aing bakal benghar deh beak wain tanah di belian wain ieu mah ini Tuhan juta masalah gua kaya lagi kendaraan gua mau beli cuman ini bawa duit nih karena kendaraan apa nih bebo apa nih poli yang pakai kendaraan waduh rencananya gede bener Pak jadi kaya lagi datang ke hiji gedung bener Pak assalamualaikum waalaikumsalam siapa itu saya Pak diperintah raja nganterin surat Pak waduh di jero geus teu salah deui aya we pagawean kunci pun hiji biasanya juga begitu si penjahat mengisi laki leke apa karena bemu apa karena kau bawa duit yang itu barang jual muka kuntan topa pitisna babalingdingan lawan babalingdingan jalmina jangkung agung kumis agung hei asup duduk saya Pak utusan raja asup pan ikieu amat ya apa ieu menjaga duit memberi biasa negara laki saha mamang perintah raja Pak wanis ya kain wanita bukan ikieu nganterin surat saya Pak diperintah raja Pak ditua 7 kali aing moal pohonya hosnya kana maksud surat memetak aing nawaran besi sia kaduhung besi nek berantem heula nek duel heula isi surat ratusan manusia geus korban ditua 7 kali aing moal poho lamun aya surat model kieu dipekong baheung sok wae ya iya kok ke penjahat teh heula Pak terus serangan diperintah ku raja lain abdi si jalis di lemur itu ai abdi mah lemur eta ka dieu Pak cek penjetek tukang pencit aing teu nanyakeun ti dituna nu datang ka dieu eta nu kudu dipencit sia nu datang ka dieu wah aduh cilaka Pak dirantai hari sakene penjahat pantes ulama mitah magahan gura bener hirup pantes para pemimpin mitah gura bener ieu hirup moal kapangih jeung anak pamajikan deui biasa bangsat geura tobat sia ka Allah beresek dipencit sakaligus ngeleletakna
duitnya. Allah kawasa moal nek nyalametkeun ka manusia nu bener. Allah moal nyilakakeun ka manusia nu jujur kalayan bener. Ngelel beletakna. Dipoto sekaligus cetrek jadi ayeuna ge aya geuning. Foto sekaligus. Juru tulis terus bikin surat. Datangnya jam sekian, dipotong jam sekian, dikirim ke raja surat dengan fotonya. Jalis mah ongkoh we ngariung. Barang datang surat ke raja, raja keluar air matanya Pak, karena sayang sama si Jalis yang sebetulnya. Si Jalis. Allahu Akbar. Jam sakitu dipotongna Jalis hampura kula dunya. Terus fotona dicopot di sarungan terapi. Barang dicabut ku raja ieu foto. Ieu saha cek raja ieu. Ieu mah lain si Jalis. Ya Allah ya Rabbi. Di urang ayo ngirim si Jalis ayo paeh tuan. Ya Karim, urang Kanyung lain, urang Tangerang lain. Ieu saha ieu? Masya Allah, ieu ka mana si Jalis? Apa ieu aya jelema daek kuli di Poncuk bingung? Ieu urang mana cek raja. Aing nyeluk ke raja kabelah kulon si Jalis keur ego balik membawa berkat. Masya Allah, ieu saha nu modar atuh ieu. Si Jalis datang ugal ego membawa berkat mata sering. Allahu Rabbi. Gusti kawasanang kayungan ka si Jalis. Ieu saha nu paeh ieu deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalis pulang. Di mana mana? Terus nganterkeun surat ka eta mamawa kue ngariung heula can di jalan. Padahal Jalis dina hate kesel aing mingguan tah jelema eueuh balik deui. Teu loba omong ka raja. Raja teu loba omong aing paeh ieu nya. Geus weeun. Ngan raja bingung ieu saha nu mana. Pamajikan raja Pak begitu melihat sama si Jalis bernangis lagi Pak. Dimaki-maki si raja itu sama istrinya. Raja kagak mempunyai pelok. Si Jalis katanya sudah beres itu buktinya bawa kue si Jalis. Berkat boro-boro mati si Jalis. Ini lelaki gomplong beak raja. Aduh raja bingung. Dikirim Yaya kalah ka ieu modar yeuh. Kapaksa Jalis Pak dorongan si istrinya raja terpaksa Jalis rek dibuang ke laut. Raja mempunyai kuda istimewa yang bisa mengapak mega Pak. Bisa terbang ke mega. Juga ratusan rahayatnya yang sudah dibuang ke laut. Jalis, ada apa Pak? Kuda Bapak ambil yang putih. Pakai selanya pakai berlian. Main-main ke sana. Nih bawa pakai ini kuda Bapak nih. Jalis nggak tahu nih geraknya kuda bagaimana, nggak tahu. Ya Pak, ceklak aja keluar karena mega Pak. Aduh, Jalis tinggi. Udah air dibawa ke mana ya ini kira haji diwangali ke Jalis ya ada. Kalah tadi bawa kuda. Datang karena mega Pak, ini cahaya laut gelap sama sekali nggak kelihatan oleh kuda itu. Akhirnya kuda hanyut karena mega bebas.
neangan cahaya laut barang katemong aya cahaya rajalis siragageun tina mega bodas barang jalis ragag tina mega bodas kokole marang eta jalis ragag tina mega sajeroning ragag jalis pikiranana iraha aing jadi wali keueuh hayang jadi wali anu akhirna jalis ragag pak lain kana laut ragag ka nagara jin si horeng cahaya nu moncorong nagara jin kabeneran raja eta jin awewe jinis jadi geringit lengkah perak tupat nage manising karetik pipina oge cek nu bohong metak ti soledat putu ti jali kostuma raja jin barang red menyo aya manusia ragag tina mega siap tentarana dikerahkeun kabeh sakabeh tentara jin bunuh itu manusia pasti akan merusak negara kita siap tentara jin kabeh jalis ditingker pak cek jalis aya naon ieu ulang ngomong manusia geura tobat maneh ka Allah ye nek kira jadi wali cek jalis aya cek jalis maaf Serdadu ini kampung apa nih enak bener kata ini kampung itu banyak kampung lagi siapa kamu saya manusia pak di mana asal beak dilelang waduh susah nanyanya jadi jin kabeh heueuh bisa maehan ka jalis leuwih ada dipasrahkeun ka raja terserah raja Gusti Ratu Jin sakabeh balad tentara jin lain bisa maehan ngaran si jalis rupana manusia oh kadia pula nu maehan cek eta awewe gelis bawa ka jalis daek manis dihadapkeun ka raja ih nurun we hayang laus cek jalis eueuh kasieuna eta jalis barang dibawa ka dana eta ka Ratu Jin Pak anu gelis eta jalis rarampayakan ngange hamal nu sakitu sayang cek jalis nek kira jadi hari dia mang kadieu bayar karang panglayungan anyar pinangih mah saha jenengan jalis nek jalis sanes bade jahat mamang dongkap ka dieu bujang-bujang nek di mana kawit mama saya dijual nek dilelang negara mama istri sugan anak Gumawi ka ical sadayana mama bingung gitu jadi mamang lengok kantenan we lengok negara teu gaduh lemur teu gaduh anak teu gaduh pamajikan teu gaduh ieu mah aya lalaki teu duga pamajikan moal aya monyet hideung istri teu gaduh pamegep kitu kan ayeuna mah neng lengok mamang lengok sae nikah we jeung neng mah waduh, iya rezeki wajib jalis sih. Guys, aing memeh jadi wali kawinnya jelas. Kapaka jalis nikah jeung jin anu aya di dieu. Jalis nikah balad jin manyen lomang pak, sebab lain hiji lain dua bila mana muting anu geus-geus jengker. Kitu carana maehan eta balad jin. Ratu Jin segitu maehan manusia di mana muting ai jalis mah dewek panganten anyar pamajikan geus geus lohor segera asar geus asar segera maghrib geus maghrib segera isya aduh geus pamajikan kan barang pada isya jalis lebet ka kamar panganten ya Allah ya Rabbi harap kainahan eta di kamar maklum jin hamal sabara-bara warna hamba pamajikanana geus dina tempat tidur
cek pamajikanana Kang engal geura bobo cek jalis sore keneh ke deui jalan-jalan we jalis teh hareupeun tempat tidur da kamar teh lega kalah tangah hariring jalis teh dana tiwa qadina kikal badri admala fagolat fu'abiti hawakimu itu bahasa Arab cek sunana ieu sunatun ulah bulan purnama jadi dua hati alami duduk kabinu-binu mun keemut kana kodar tinangkos anak teh sasar aduh masing kasobar emut nasib jeung kodar Kang engal ke sungai bobo kedeui cikal kedeui dana tuwa qadina kikal badri ajmala fadhalat fu'aditi hawakimu ghalat Gelisir bulan purnama jadi buang hati alami duduk kabinu-binu mun keemut kana kodar tinangkos anak teh sasar aduh masih kasabar emut nasib jeung kodar Kang engal tos wengi bogoheun nyan cek jalis ya awewe teh kapas jalis nek hanyat ka tempat tidur kunaon barang nek hanyat jalis kadatangan tunu teu meunang hestur tunu haing enggak boleh tidur sedengan tuh Neng maaf kakak Neng mau tidur mah tidur aja dah kakak mah ngantuk nggak boleh tidur sedengan sama sekali jalis kalah ka zikir ka Allah bari molotot nahan tuluh terus ya Allah supamajikan anak Kang sakedap we bobo moal cik jalis tuluh teu meunang heskeun tuluh patuh kana palaturan jalis lamun model urang boga kahayang kagoda model kitu wah eusan Pak pamajikanana turun di tempat tidur ngagoda terus ka jalis ana beres sataranya mabulung tukang Kang wayahna we sakedap hayu urang bobo cek jalis moal mesin diasong-asong kana mata aing moal aing mah keur tuluh moal aduh ini hantuluh kirisu sama sekali dulu pamajikanana sampai jam 2 malam sudah lelah menggoda jalis sampai tidur di situ Pak di hadapan si jalis tidur istrinya tidur jalis ngantuknya hilang alhamdulillah dia ngantuk hilang sekarang tapi istri saya tidur nih aduh Masya Allah barang ditinggali Masya Allah didinya pisan sarene mangkaning teu make naon-naon maning ngalempen eta bojona kalah sendiri teu kahalangan ku naon-naon mana gelis mani bentol acan cek jalis ieu pamajikan bener gelis lain beja diroris ku si jalis dikontrol ti luhur kahana pihak cek jalis ieu
bener ya we. Nah ai barang ditenyuk kana larangan anak bapak orai belang segede limun ngelo jalis angkat tangan pantes ratusan manusia nu korban kuburan loba ieu jin jahat PSP Land. bagus aing boga patokan teu meunang hees keur tuluy aduh lamun teu boga patokan aing prak aing hees beak barang aing geus moal salah hal. Alhamdulillah nurutna ka guru teh ieu cek jalis rek ngadunaon saya keluar orai teh bereset orai keluar jalis pokok begal pati jeung orai eta jalis sapuputing siling seres ngadu ilmu jeung eta orai jalis ngajerit maratan langit muntang ka Allah nu maha kawasa ieu orai lain lawaneun raja muskita jimelelep betara karang ilmu banyu panjagon betara sang-sang sapu angin sapu inyuk sapu karek lebih di keluar-luarnya tolek gelut jeung orai pak anu bogana manu gelis bobo hampir subuh orai lulus jalis lelah jalis hatena ngajerit ka Allah minta pitung terus tangan manehna jalis diragageun kana orai celkat paek orai pak alhamdulillah cek jalis Gusti abdi disalametkeun kubur terus jalis nyamperkeun nu gelis bojona disepak ka ditenang ku jalis bangun lu goblok. Istrinya barang melihat senjatanya sudah korban itu urai ular pak. Aduh, nangis istrinya yang cantik. Kang saya minta maaf, saya minta ampun. Baru saya mempunyai suami yang bijaksana. Sampai bisa melawan. Seolah-olah itu tentara saya ular. Lo ngomong tangkurak sia cek jalis. Moal dihampurak waing singenes cek jalis aing nek dibahayakeun ku jin jahat anjir lain hiji manusia pasti loba nu korban pantes yang ngajakan hees baik aing teh sore kene lamun aing nurut ka sia pihak barang aing sia angkat cek jalis aduh kang hampura bae teu hayang ngahampura ampun kang mong bahaya sia cek pamajikanana kang bari alangah elengeh ngarayu dibere seuri ku nu geulis pak eta jalis lelah dibere seuri ku nu geulis metak ti kabitaeun mungtungna mah insyaallah ning dihampura ku akang cagur jaya nemetak awewe lamun kapangih jeung salaki balik di mana-mana ulah sok jamerut kudu daek seuri kacapena leungit lamun laik seuri mah eta jalis sakitu sewasna dibere seuri cager pak kang wayahna wae ayeuna mah urang tuang mangga cek jalis jin jahat keneh ngawadahan nasi makanan diracunan sapiring pak kang mangga dahar mangga ne jalis sapiring nu geus sapiring barang rek dihuapkeun eta sangu nasi asa dibedol pejit lapar jalis dikepretkeun teu meunang daharan keur lapar tidak boleh makan sedang lapar kang kunaon lain dahar lapar akang mah metak diajak lahar geus teu meunang daharan keur lapar meuni beak ka anak-anak kajual kabeh saremeh sama sakali raosan tapi kapaes teu meunang daharan keur lapar tunuk kana waktu ningang kana mangsa datang aki-aki nutan yang tunuk kana waktu ningang kana mangsa insyaallah dikabul pamintaan jin patuh maneh kana kalapuan wayahna ieu jin terangan ku maneh nu iman ka Allah salametkeun nu teu iman korbankeun ku maneh
bila mana geus aman geus aruman kabeh jin geura balik maneh ka negara maneh pan dijual ki geus ulah loba ngomong aki keneh meuli baheula leng teu aya deui teu nyaho malaikat nu tadi jalis ngayakeun peperangan jeung jin padina eta nagara anu iman salamet anu teu iman korban kabeh beres jalis peperangan menang alhamdulillah jin balisa ibadah di dinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dauhan Allah ke kitu teu sapati-pati Allah ngadamel jin jeung manusia angin kudu ara ibadah alhamdulillah jin anu aya di negara eta bisa ibadah ka Allah ku syariatna aya jalis beres perang jalis nemeh hayang balik ka nagarana karak aya sir hayang balik ka nagarana sudah ada di negaranya jalis alhamdulillah dikabul karena bener-bener patuh geus urang oge kudu patuh lamun bener-bener hayang salamet dunya akhirat sing patuh kana agama sing bener bener tah alhamdulillah mudah-mudahan eta riwayat supaya ngajadikeun suri tuladan jadi contoh pikeun ka seluruh umat Islam mudah-mudahan urang patuh kana agama